Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dinamar anu nuju siap-siap bade ngadongkeun dongeng Sundanya wargi. Sakoma biasa dongeng nu dipedar masih carios si kulup wargi masih kene panjang karan keliksanya dinten ieu nya bagian nu ka-67 kawargi anu siap-siap bade ngadongkeun bawa istri pamaget nu anu sepuhna anu caket nu tebihna oge nya wargi kumaha ramang sadayana pamugi bae sararehatnya wargi sehat jasmanina sehat rohanina digambilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin eta pisan dipihar pusim kuring siang karya dongeng wargi dina bagian nu ka-60 genep carios si kulup harita ngeureut kaca siluman teh warginya perantos berhasil kalayan harita dicobi itu ku si kulup tah eta kaca teh bikin ngecek kaayaanna di lemburna jadi cicapar teh nya wargi kakayaan Mbak Onok sareng sajabina mangga urang ngadongkeun ieu sarios duikeun ka rengsana bae. Si kulup ngusap kaca ngarah teu kotor harita terus diilikan barang bersih kulup mani colohok lantaran katampo jelas pisan dina kaca aya kalangkang jelema nu keur ngariung lobana kabina-bina malah tengah imah teh mani pinuh adi di tengah imah mani ngalideg deui eta rupa-rupa kadaharan sakumaha ilaharna nu keur hajat tumpeng jeung bakakak sarta debegan antara eueuh kitu deui anu sajena mani ngabarak sagala aya ari gigireun panto kamar aya bah ondok harita anu keur ngalinggut ngilu tahlilan ngan sorana teu kadenge malah dina eta riungan teh ku si kulup katompo aya aki suya atuh diukna oge harita nyang haripan kukus anu hasupna meredug aki suya pang uleungna tahlilan teh tah sirahna teh teu daek cicing luak leok ngencang atuh ari panona harita dipeureumkeun bakat wayang husu nampun kitu si kulup mani nyakakak seuri ya aya bagja di wae ieu teh aing bisa datang tepat dina tepat pisan waktuna ieu alamat bakal murak deui tumpeng jeung bakakak hayam mangkani eta mah gede pisan jigana aduh sabab anu ngariungna oge mani ngalideg gitu wah beres ieu mah aing teh kudu jajan ka warung sakieu keur lapar teh dahar pokona mah dasar milik lah jadi henteu pahili bagja teu apa ala-ala teh ieu teh najan teu mandi isuk ge teu burung untung sampeurkeun ayeuna mah ngaratumpengna can dipencit itu cenah wargi ceuk si kulup bari jeung nangtung terus harita singkir papakeanana diberesan ari kaca jeung peso balati na dibungkus deui terus disakuan seot si kulup nyisiran buukna kuramu kesang anu ngucur dina tarangna diusap terus harita teh dikepretkeun geus kitu gandeang si kulup teh lempang kepatna mani ngageblay sirahna oge dangah bangun gagah maklum rek murak tumpeng deui dikungsi dina wargi serog si kulup teh nepi ka pakarangan imah baondok reg si kulup teh eureun heula lempangna manehna rada colohok sabab imah baondok teh jiga anyar keneh di pakaranganna loba keneh bubuk kenteng jeung tai sugu jeung ragaji sedengkeun harita wargi di jero imah teh ngagerenggeng anu keur tahlilan mani saheng jiga nyeruan kaburu bae sararea husu maca tahlil bari tarungkul teu aya anu wani tanggah da bisi kabita ku tumpeng teh jadi meme asup teh pok si kulup ngomong sajeroning hatena naha imah baondok geus ganti deui tetela royal ari nu beunghar mah nya jigana teh kitu we salilana saberesna nyebakeun nyawa batur ganti imah meuli sawah meuli balong meuli emas
meliwah segala we jika nama ari duitna hasil ngajual nyawa batur. Bener-bener jahat si Ondok teh. Awas si Ondok diperes si aku aing. Cek si Kuluk bari keteyep lempang lalaunan kalacat kana golodog. Tetela jalma nu ngariung teh loba pisan. Akur jeung anu katempo dina kaca. Atunya si Kuluk seuri pok uluk salam. Sampurasun. Sampurasun. Cek si Kuluk bari netep kanu ngariung. Jep anu tahlil teh jempe mani jempling lir gaang katinca. Aret sararea ngareret kalawang ampir bareng. Ari Bah Ondok kalayan ti sadar manehna ngagero. Si Kuluk, si Kuluk. Cenah bari sakujur awak ngadadak ngegeter. Untuna norok tok jiga nu kabulusan. Atuh nu keur ngariung teh asa dikomando. Barang gerok Bah Ondok ngagorowok, buriak sararea bubar nu deukeut kana jandela jungjeng laruncatan. Beretek kalabur tengareret deui gerok harita singko ceak. Ririwa oi kikiwah aduh. Kabur aya rir wawa. Cenah mani rame atuh nu ngariung keneh oge beuki soak harita. Ari anu deukeut ka lawang dapur mah mani patubruk-tubruk. Nyocok di lawang beriak bru silih sere duargi. Lalaki sing jererit atau awewe oge sing jerewet deh. Bah Ondok oge ngagibrig teu bisa nangtung. Bisa mah calawak di pojok rek ngagero teu bisa. Tuurna karasa leuleus tanon molotot teu ngicep-ngicep. Ari si Kuluk bari teu mani colohok nu tahlilan ngadadak riam tumpeng jeung bakakak pada ninggalkeun. Anu aya di dinya ngan tinggal Bah Ondok jeung bisa mah dibaturan ku Aki Suya tiluanana cara lohok netep ka si Kuluk. Kulantaran si Kuluk eueuh anu nanya atuh si Kuluk oge henteu nyarita deui kalacat bae unggah ka imah gek diuk deukeut tumpeng red ka Bah Ondok terus unggek red di ka bisa mah terus unggek deui geus kitu ngareret di ka Aki Suya terus unggek bari seuri. Beres unggek-unggekan kap kana piring anu kabeneran geus aya di dinya wargi. Tah, kalayan teu loba catur deui, seret tumpeng teh harita teh dipencit sarta terus jerona dibudalkeun. Ari breh teh pinuh ku endog meunang meulahan. Ya geus kitu mah deker bae harita. Si Kuluk teh dahar maningali med nu narempokeun mah teu direret deui ku manehanana. Nempo kalakuan si Kuluk kitu Bah Ondok mani colohok. Bisa mah sarua ngarasa kaget. Sungutna calawak ngan Aki Suya anu rada tenang teh. Bubuhan kasebutna kolot geus loba luang. Nampo si Kuluk kitu teh nyeh seuri bari unggut-unggutan malah pok ngomong sorangan. Teteh lari anak jago mah jadi jago deui. Manehna teu kabawa ki sakaba-kaba. Sanajan katampona budak keneh ge tapi geus bisa ngalawan kasiluman. Sabab masalah deui teh asli jang Kuluk ieu. Teu teuing kasep nuhun ujang salamet. Oda pira aku ari riwa mah bet beuki tumpang. Pek sing waregjang sigana laparujang. Jeung dipapakean mani karudin kitu. Moal burung rangsak balasi karalait kana cucu salila di perjalanan. Kitu cegerentes hate Aki Suya. Bari panona nitip ka si Kuluk sarta unggal si Kuluk. Unggal si Kuluk ngahuap Aki Suya sok unggek bari seuri. Sanggeus seubeuh dahar mah wargi gap harita si Kuluk teh kana gelas terus njikeun cai tina teko. Sarta harita kene oge nginum mani ngaleklek. Geus kitu makop manehna nyokot cau Ambon anu panggedena. Sarta belewek di dahar mani cacamuilan sanajan ngadahar tumpeng geus seueur oge. Ari cau mah asup keneh telila eureuleu si Kuluk teurab terus diukna ngesod ka sisi nyarande kana bilik. Sedengkeun Bah Ondok jeung Bisa mah sadilana si Kuluk barang dahar teh teu daekeun nyarita. Bujurna asa ditalian dina palupu teu aya nu bisa usik. Kasima anu lain lumayan ngan Aki Suya anu bangun tenang teh malah sanggeus si Kuluk beres barang daharna kok Aki Suya nyarita
Surana Wilujeng teu jiga nu tas manggih kareuwas. Wilujeng sumping kasep. Kumaha parantos wareg tuang. Mangatuh tuang teh jajaburna kadinya. Apan seueur sagala aya. Da ku aki ge ngahaja disadiakeun ieu teh Kang Ujang. Ceuk Aki Suya bari nunjuk harita ku jempolna kana kadaharan anu bayatak di tengah imah. Ari si Kulup red ka Aki Suya tarangna rada kerung bangun kaget. Tapi sakilat oge ku si Kulup geus kamaklum yen Aki Suya mah teu borangan. Sanajan cicing bae lain hartina teu bisa kabur kawas batur. Atuh pok si Kulup ari tengah jawab nyaritana oge sarua tenang deui. Teu jiga-jiga tas aya kajadian aneh. Parantos sekap Aki aduh. Ieu mah beuteung mani buci truk ieu aduh. Bili Aki palai mah mangawe lah geura tuang ku Aki da abdi mah parantos wareg ki. Ceuk si Kulup bari ngusapan bibirna ngadenge jawaban si Kulup kitu Aki Suya beuki yakin bae. Yen anu kakara datang teh lain diriwa tapi bener-bener si Kulup nu asli. Atuh pok Aki Suya nyarita deui. Parantos neda Aki mah kasep. Wareg keneh Aki teh geun wae tuangeun mah antep. Ayeuna mah Aki si jatuh maroos ka Ujang. Tapi da Ujang teh Jang Kulup teh ya sanes ieu teh. Cobi Aki pasihan terang. Ceuk Aki Suya harita bari neuteup ka si Kulup. Jiga nu hayang yakin pisan. Nampak naros kitu ki piraku Aki lali deui ka abdi. Apaan parantos kantos tepang sareng Aki teh. Malima abdi teh kantos ngobrol sareng Aki nalika sareng Pak RT Katut Mang Daryo. Leres pisan abdi teh pun Kulup ki. Na kumaha kitu? Bajiga nu kaget geuning Aki teh. Jawab si Kulup bari malik nanya, tapi ari hatena mah seuri. Sabab geus ngarti kana maksudna Aki Suya teh wargi. Jadi karak nempo jalma-jalma anu kalabur oge geus mangrupa hiji bukti yen manehna bener-bener dianggap diriwa. Sanes kitu Ujang. Aki mah yang yakine maklum ari geus kolot mah esok pohoan. Nya muhun atuh ari leres majang Kulup. Aki teh kalintang ngaraos bingahna. Ningali Ujang salamet teh. Kumaha teu sawias-wias Ujang teh. Henteu ki abdi mah jag-jag teu kirang nanaon. Nya sote datang-datang teras neda teu kiat ku lapar ki. Duh, sareng kaleresan nuju sadia sagala aya. Aduh teu kiat nahan abdi teh. Oyong buru-buru ngarecah tumpeng we. Aya naon atuh nu sararesna ki? Sareng naha kadongkapan abdi teh jalmi-jalmi kalabur geuningan. Kitu cenah ceuk si Kulup bari neuteup. Ieu salaresna mah Jang. Punten Aki teh kumawantunnya. Dabungan ditaros ku Ujang. Salaresna mah Ujang teh parantos dilapurkeun. Artosna parantos dianggap maot. Margi kubah ondok ngahaja disebakeun ka siluman. Anging sakali ieu mah benten tinu sanes. Ujang mah teu kapendak layona. Nanging kumargi ngarasa yakin yen Ujang parantos tilar dunya atuh kapaksa dinten ieu teh diayakeun tahlilan. Maksudna mah saja ngahajatan Ujang nu parantos maot. Nanging tah disakalikeun nya tingawitan dintenna teras tiluna sareng tujuhna. Nu mawi sasajena oge ieu teh sagala aya. Sareng anu diondangna ge seueur pisan. Hampir sakampung sarumping sadayana. Da sakitu kajantenana Jang. Manawi barang sumping Ujang. Nya barang sumping Ujang teh sadayana kalabur tah. Rupina mah Ujang teh dianggap ririwa. Ceuk Aki Suya nerangkeun kalayan lancar. Teu ieu aya nu dikilungan ku manehna sok sanajan aya bahondok ge. Atuh cakakak si Kulup seuri pok nyarita deui. Mata kanehna make kalalabur atuh. Mun kitu mah tetela manusia teh rata-ratana sarieun ku ririwa nya. Bari jeung teu dipikir heula, moal nya aya ririwa datang ti beurang. Aduh, coba ti kitu teh make papakean biasa. Eta peda papakean abdi darawing kitu.
eta memparantos kitu we ujang. Maklum geus pada nyaho yang diriwa efikasieun padahal mah da can aya jelema nu dileg-leg ku ririwanya. Tah parantos kieu bade kumaha maksa ujang di teh. Bangagera saurkeun ka Aki susuganan we Aki tiasa mantuan gitu tah. Kitu cenah ceuk Aki Suya bari neuteup ka si Kulup atuh si Kulup oge bungaheun pisan. Ayeuna mah abdi teh bade ieu maksud teh bade tatanya ka Aki pang payuna bade naros ka Aki dugi Pak RT sareng Mang Daryo kamarana eta Ki. Nah geuning teu katingali di dieu ceuk si Kulup bangun dari pisan. Aduh hapunten Aki teh kaseh margi Aki moal tiasa ngawalor da Aki oge henteu terang duka kamarana ta Pak RT sareng Mang Daryo teh malima parantos 2 dinten dayana teh. Jawab Aki Suya bari neuteup. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dina YouTube dina channel @manggina-mara nya wargi tasok sanaos ieu mangrupikeun dongeng pamugi sing tiasa ngajantenkeun landung pang beberah mana nya wargi. Oge ulah hilap pagi subscribe-na atuh naon teh bunyi lonceng like and share-na oge diantos pisan nya wargi. Ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana. Mangga atuh urang lajengkeun di ulah seueur teuing nu kapiatun nya wargi. Urang lajengkeun carios si Kulup bagian nu ka-67 ieu ujang ngadongkeun dugikeun karengseuna bae. Oh kitu naha ka mana atuh nya. Tapi sawios ari teh aya mah. Ayeuna mah abdi teh bade naros ieu ka bah ondok ieu. Ceuk si Kulup bari ret ka bah ondok anu keur calohok. Manehna ngarasa kaget nu lain bobodohan. Sabab teh lah si Kulup datang deui. Sanila si Kulup ngobrol jeung Aki Suya teh. Gawina ngan gogodeg bae bari usapan dadana. Kitu deui bisa mah sarua ngarasa kaget. Jadi kasieuna geus leungit timbul haribang jeung honcewang. Sok sieun si Kulup ngamuk sama berumasa boga dosa. Teu lapok si Kulup nyarita ka bah ondok. Bah, kunaon calohok wae atuh. Kaget meureun nya Abah teh. Ulah kaget bah. Tak ieu nu ngaran Kulup teh. Sarta nya ieu pisan anakna Mang Itok teh. Ayeuna aya di hareupeun Abah kalayan kakara datang tas ti nagara Siluman Butahejo. Taina kuring rek minta tanggung jawab ti Abah yeuh. Rek kumaha lamun kaayaan geus ieu. Cik kuring hayang nyaho tak kana pamadegan Abah. Na Abah teh aya wanen atawa ngan bisa nyebakeun batur wungkul. Ceuk si Kulup bari molotot teh ka bah ondok. Katempona ku batur mah jiga nu ambak pisan. Padahal si Kulup mah ngan sakadar hayang ngaheureuyan wungkul sabab sabenerna mah si Kulup teh ngucapkeun syukur ka bah ondok lantaran nya alatan bah ondok manehna bisa tepung jeung sakunca katut sakunci. Kitu deui jeung Prabu Anom Lokawisesa teh. Katurug-turug geus meunang katerangan anu kacida gede hargana jeung geus bisa tepung jeung Raja Siluman Buta. Kukitna si Kulup jadi nambahan pangaweruhna wargi. Ari bah ondok harita mendinga deg-deg gitu ditanya kitu ku si Kulup teh. Sungutna geus salawak rek nyarita tapi kalakah ngajejet reng bae jiga anu keuna ku tenung. Kaget reuas sieun jeung heran ngagulu ngajadi hiji. Nempok ayan bah ondok anu bangun ripuh Aki Suya karunyaeun pok harita ngabeberah ka bah ondok. Jang ondok ulah kamalina atuh sabab bah ondok teh lain budak kamari sore tapi hiji kolot geus loba pangalamanana. Sok geura jawab pertanyaan Jang Kulup teh. Da ceuk pamikir Aki mah moal dina naon Jang ondok teh asal ujangna terus terang ngaku kana kasalahan. Atuh sajabana ti kitu sabenerna mah ieu teh hiji kauntungan pikeun Jang ondok. Sabab Jang ondok bisa langsung minta dihampura ka jalma nu geus dijailan ku Jang ondok. Nah, ku jalan kitu dosa Jang ondok teh moal ngagugunung teuing sakurang-kurangna ka Jang Kulup mah bisa ngorotan. Da ku jalan minta dihampura ayeuna asal Jang ondok sing tarima kana kasalahan anu geus dilakukeun. Geus ulah ngagibri kitu era.
Pira kuda lain budak leutik jang ondok teh. Cek Aki Suya bari neuteub ka Ba Ondok. Adengi caritan Aki Suya kitu. Ba Ondok rada ngurangan ka sieuna, malah kawanina ngadadak timbul deui pok nyarita. Leres pisan ki. Aduh, ampura kuring teh deh. Rumah sakan terjajaten ku Jangkuluk. Kuring teh henteu bisa atau kiat maksud teh ku sieun jeung kahariwang kuring. Lantaran kuring rumasa loba kasalahan ka Jangkuluk. Cek Ba Ondok harita bari melong ka Aki Suya, gancang ku Aki Suya di hatean deui. Ulah salempang Jang Ondok. Sing percaya ka Aki, Jangkuluk teh putra hiji jago nu geus moyan. Nu tangtuna ge geus meunang pangajaran atawa warahan nu sampurna. Dina kautamaan budi jeung tata krama, Jang Ondok sing percaya yen Jangkuluk moal ngalakukeun tindakan nu kasar ka Jang Ondoknya. Jadi asal ujangna kudu sadar jeung tumarima kana kasalahan. Apan kitu ceuk Aki ge tadi, sok ayeuna mah geura tamada atuh. Mangga Ki, ayeuna pisan kuring bade tumada ka Jangkuluk ieu teh Jang. Ampura abahnya parantos kumawantun ka Ujang. Abah rumaos parantos nyebakeun Ujang ka siluman. Daku gituna ayeuna Abah sejak mundur ti apunten kalayan bade sumerah diri ka Ujang. Saur paripaos teh mah sijanjangakeun beuheung teuk-teukeun, dikorogorokeun, suku genteng belokeun. Bade dihideung bade dibeureum oge mangga nyangakeun ka salira Ujang. Abah rumaos ageung kalepatan ka salira Ujang. Cek Ba Ondok karita bari karayap nyamperkeun ka si Kuluk, song nyodorkeun dua dampalingeuna ngajak sasalaman. Adugap ku si Kuluk di tampanan bari nyarita. Ieu tang tuwe kok kuring ge dihampura bah, kitu deui ari nya-nya Abah insap mah. Ngan kuring aya pamenta bah, kumaha ku Abah rek dicumponan. Cek si Kuluk bari mencerong ka Ba Ondok. Atuh si Abah teh maningal deg-deg bakat ke bunga. Pok ngajawab brengku hormat ka si Kuluk. Aduh, mangga teh teuing Jang, mangga geura saurkeun pamundut Ujang. Tang teh suka Abah bakal diperhatoskeun pisan. Sok asal kapalai Ujang kacumponan. Sanaos atuh ngorbankeun naon bae Abah teh ridho Jang. Jawab Ba Ondok harita bani moyongkod kituna teh dina awahingku ngarasa bunga pacampur jeung sieun. Sabab tetep Ba Ondok oge boga anggapan yen si Kuluk teh moal buru ngambek. Da puguh saha pijalmaheunana anu teu ngarasa ambek lamun disebakeun ka siluman nya wargi. Ari si Kuluk pok nyarita deui. Kieu kahayang kuring teh Abah. Kulantaran kuring teh ayeuna geus naon lain anak Abah deui nya Bahnya. Ayeuna kuring arek neruskeun ngalalana neangan rupa-rupa pangalaman jeung pangawruh. Sedengkeun anu ngaranna nyanyabaan teh tah sok sanajan saeutik kudu bae mawa bekal. Ari kuring apan dina kaayaan batan sakieu. Boro-boro boga bekal awak ge sakieu kalotorna papakehan teu boga keur salin atuh barang dahar oge sakapamanggihna. Punten heula Bah ieu ayo ngaleueut. Bismillahirrahmanirrahim. Dumasar kana hal eta kuring rek menta karidoan ti Abah. Sangkan merek pibekeleun ka kuring. Mangrupa duit anu lobana kira-kira cukup we keur 3 bulaneun. Sakitu tah pamenta kuring teh Abah. Si Kuluk pergi terang-terangan minta duit ka Ba Ondok. Atuh Ba Ondok teh mani marah mai. Sabab pikeun manehna mah moal bingung dipentaan duit mah da bingung sa teh sok sieun si Kuluk males ku jalan kasar. Gancang Ba Ondok nyanggupan. Wah, babari kase babaikeun. Ulah salempang. Lamun Ujang butuh duit, Abah sadia masihan ka Ujang secukupna. Malah ku Abah arek dicukupan keur bekal setengah tahunan. Asal kesalahan Abah dihampura ku Ujang. Tapi raha Ujang bade angkatna, namoal langkung sae upami nganjer heula di Abah. Cek Ba Ondok bari neuteub harita paromana oge ayeuna mah bear marah mai. Kitu deui bisa mah manehna ngarasa lugina.
mani asa teu tulus teu digantung. Beungeutna anu tali pias ayeuna mah mani kaciri getihan deui geuning. Tapi bisa mah teu ngilu nyarita cicing wae di pojok teu wanieun ngadeuketan ka si Kulup. Hatur nuhun Abah, ngan wayahna kuring moal bisa nyumponan kana kahayang Abah. Kuring moal bisa lila cicing di dieu. Malah lamun bisa mah ayeuna keneh rek init deui, geunah da sagala rupana geus beres. Abah salamet, kuring ge salamet. Ayeuna mah urang seliduakeun we. Tapi kuring rek men tapi bakaleun heula kitu tah Abah. Oh kitu mah ngakasepkeun. Abah ngiringan baiknya. Sumangga ku Abah diduakeun. Mudah-mudahan naon-naon nu dipikapalai ku Ujang bakal laksana. Yantesan heula sakedap lah. Abah bade ngabantukeun heula artos ieu. Keresan aya keneh sesameser bumi sabab apaan dinten nu kalangkung Abah teu ngical balong. Cik Bahondok bari jung nangtung terus ngaleos ka kamarna dengan daguan heula jawaban. Ari bisa mah cicing bae di tempatna manehna ngeluk tungkul teu wanieun padeuleu jeung si Kulup. Eta maksudna manehna era pacampur jeung sieun deui. Can leungit tina pikiranana. Sebab rumasa geus loba kasalahan ka si Kulup. Atuh si Kulup oge teu tegaeun nempok ayaan bisa mah kitu. Pok manehna nyarita ka bisa mah leuleuina keur maksudna ngara bisa mah berak deui. Bi, kunaon ngahulang wae? Nah poho deui ka kuring. Apan kuring teh si Kulup teh aya nu kungsi meakeun hayam bibi. Moal dahar kudu bae mencit hayam. Tak ieu manusana si Kulup teh sok sing berak atuh bilah. Ulah cameot kitu mah tak sareuk-seuk. Ceuk si Kulup bari neuteub ka bisa mah anu keur ngaluk tungkul. Atuh ari ditanya kitu mah jung bisa mah nyengkatkeun sirahna. Ret ka si Kulup pok ngajawab. Sorana rada ngageter jiga nu kasima. Henteu hilap bibi ge Ujang. Malima emut pisahan. Naing pun bibi teh ngaraos isin ku Ujang. Wirena pun bibi rumaos seueur kalapatan ka Ujang. Nu mawi cicing we bibi teh Jang. Teu wantun sumanggemna. Sateu acana ditaros mah kitu manawi Ujang. Jawab bisa mah bali luk tungkul deui ramu leungeunna ngarumel nyoehan tungtung sama. Nya syukur atuh ari inget keneh maka kuring. Tapi kacida salahna lamun bibi cicing wae. Komo ari rumasa loba kasalahan mah kudu buru-buru menta dihampura. Sab kasalahan mah enteng bangga. Entengna lamun urangna boga jiwa nu bebas tu terbuka. Dina aya kasalahan babari menta dihampura sarta ngaku kana kasalahanana. Ari banggana lamun urangna cicingeun kawas bibi kitu teu daek cacarita. Atuh kasalahan teh moal bisa leungit eta teh bi. Antaran teu daek nemrakeun kabersihan hate. Atuh sanajan dina jero hate ngarumasakeun salah ge tetep we dosa sabab teu kedal menta dihampura. Da moal dihampura atuh ari bibina teh menta dihampura mah. Sabab sangkaan kuring mah bibi teh teu ngarumasakeun kana kasalahan. Tapi lamun bibina daek nyarita mah buguh nya hareupeunana kitu tah. Naha ngaku salah atawa hanteuna. Da kuring ge piraku gelo atuh. Jelema naon kasebutna lamun teu mere hampura kana menta dihampura. Sedengkeun Gusti Allah anu maha kawasa kana sagala rupana. Ari disuhunkeun hampurana mah teu buru ngahampura kana menta dihampura teh. Tah malah disebutna oge Gusti Allah malautan hampura. Atuh komo urang bi. Urang manusia nu teu boga kakawasaan manusia mah usik mali kersana Gusti pae hirup diatur ku anjeunna. Naon anu rek dipake agul ku manusia? Naon anu jadi angkeuhan hirup manusia? Sedengkeun sagala rupana anging Allah anu kagungan. Sajabina ti kitu waktosna wargi sadayana teu nyekapannya. Rupina dongeng Sunda dina judul Si Kulup wargi bagian anu ka-67 wargi. Dipungkas dugikeun ka dieu. Pamugi bae sakali disok sanaos ieu mangrupikeun dongeng Sunda nya wargi. Tiasa ngajantenkeun landung pangbeberahmana. Mugi katampi kalian kebingaan. Atuh insyaallah carios Si Kulup karangan Kiliksa
bagian anu ke-68 wargi enjing masih dina YouTube dina channel Mang Dina Marapnya pamugi urang sadaya tiasa ditepangdaungkeun deui. Atur nuhun keparatosanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.